tenang sami samaksud milarian pusaka-pusaka leres sabab cenah tinggal kolot baheula teh di eta leuweung aya wah harta karun dari betul iya ulah ya bawa orang gajah gerak awal kayak apa pakara Allah pada kemana itu saliramu aja ulah aya naon api doana wah api pada runtamu sama dirinya teh cenah di leuweung dari tengah teh baheula teh aya emas palokan wah pas palokan ditinggal karuhun urang nya bencana mah harta karun di jatuh wah percaya aya pedang cenah ditinggal kolot baheula taktos ulah aya wesi kuning kuring teh geus aya pembelina mah tos aya miliar dibelina pedang teh oh eta teh geus aya asbakna mah teh manu meurina can biduri wulung can merah dalima parera ubek nu penting mah ta eta uang Brasil teh nepi ka ayeuna can kapangi-pangi si horeng di dinya ayana nepi ka beak teh sawah teh dipake neangan duit ubek pake ngamodal dengan ubek di dia geuning ayana beri leuweung ieu di Talaga Harum ayo pokona bagi-bagi hasil ya beres geus mana kadar eta cenah aya siku si ulung-ulung gerakan kencar mawajib kumoga kejamota kaula lain saudara leres jago silat percaya eta mana lagi ka tembok ka jago silat mah tinggal ieu salira kedati kering Allah kumaha alah jauh sudah moal teu tilu poe di Jogja mah kalau wong bulan itu mah lalampahan di jalan anu matak di dieu kene urang ngaratas jalan tuaran tangga kai lila kene ulah arang euy sagala rupa oge kudu ngaliwatan hese sampai susah payah pahit getih lama-lama perjuangan tapi anak yang mau majikan di mah pan teu dikusaha kana hasilna naon urang gila ini hayang beunghar dalang sarang mane hayang beunghar sarung anu kitu mah kabeh oge hayang beunghar da ieu mane nu kitu nya jadi aing ingat aing mau majikan mah kana ngadu ditagih listrik teh poe ieu aing ya can ditinggal tadi tinggalan pisan teh jangan teu ditinggalan heula baik geus modal lah jutaan miliaran urang duit ieu ngimpi siapa nah hayal teh teka arti punya aya emas balokan di ditu bagi toko emas gaweun balokan lamun kue balok mah deui lain-lain aing maneh sok nuturkeun ngimpi aing loba jelema anu kapangaruhan ku maneh di bibir nepi ka sudog-dog tinggal liga nepi ka beak mah pan urang neangan nu kitu kumaha teh pagawean nah ieu teh bakal hasil cing percaya beda ya kekerjaan aing
Leungeun oge. Kerajaan Halis bakal gede duit mah. Wah, Kang Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Haji. Waalaikumsalam, Kang Haji. Alah. Napangga ya di kohar. Yang Memet, yang Osin. Nah, iya teller, Hasmen. Ayah pusaka dia teh. Iya. Ingat karena kasauran punaki. Kang Haji demi Allah yang men. Loba kene barang-barang diurang teh cenah. Anu disumputkeun ku kolot-kolot baheula. Barang-barang antik ya. Barang-barang antik teh. Malah geus aya nu ngadakuan ka Kang Haji mah. Kang Haji kedatangan jelema. Madra. Ipetian duit teh di dinya teh. Oh, burukan teh. Harta karun. Ruwata Kang Haji kabita oge percaya kana omongan punaki, kana kasauran punaki. Percaya benar. Mudah-mudahan ya. Ya. Tah, sanajan bareng teh kitu urang teh ka dieu teh, ulah nuturkeun mereka bingung ngajar mereka teh. Garan-garan urang politik pagawean heunwaran tengah kai, narta jalan. Iya. Hiburan mun ieu jeung Hiburan. Ulah cuti lah Men. hiburan. Malah terus euy, atuh Kang Haji. Kang Haji maresep kana kasinian teh. Aya teureuk, da baheula na mari jadi dalang teh. Aya turunan Haji mah. Nah, terjadi yang dalang tuh, aduh, tuh bisa kekawin. Dengan Haji mah teu bisa Haji mah panjang. fungsi diajar dalang baheula ngerasa kayak ngikeun wayang ngikeun kecerak cicing. Keceret maju di sada wayang cicing. Anggeus yang mau tong dalang atuh ah. Loh, itu kok. Tadi gitu gitu Kang Haji mah. Pada turunan kan. Ah, di budak mah kudu disambut anjeun wayang. Gitu turunan dalang. Aya terus seniman atuh mereka mah. Resep ngaji mah ayeuna aya kesenian anu disebut jaipong teh resep. Lamun kana dangdut Kang Haji mah samet kadenge. Teu teu mangsap. Samet kadenge teu nepi kana hate tapi lamun ngadenge seni Sunda aduh da pegurang Sunda udah. Pang-pang nama jidor aduh. Silena ada mesin aduh. Resep kasinen dah. Ina nyaman negeranya Pak Haji Kohar. Alah, Nikmat. umur kana nu mata Kang Haji mantap bawa duit ai ka panglajuan sajuta. Nebela jualan heula ka Haji. Apropan. Terus cenah mah Kang Haji Kohar. Semuanya mah tukang becan udah bulan tukang duit. Wah, Tinggal itu Kang Haji meninggalna. eta we ka. Nangis kasusah teh aja mesin. Ulah curug dina hiburan. Mon. Jadi fongan ya, Mon. Insyaallah lah.
Nabi Rahman. Ada di sini. Ayah yang hari. Tapi nyari. Yang Ustaz. Kami takut pasauran salira teh hayang ngawangun masjid. Raja, ayah ngawangun masjid, center halus di Kacitana. Memang eta oge aya nu naroskeun teh kasim kuring. Cenah kagungan merah Dunda 5 Pak Ustaz. Gede kapungkur mah. Tapi saprak diwartosa biologi cenah merah Dunda 5 teh malih ditawi sampai 100 miliar leras dipercaya. Wah, Ngaji Pak Ustaz mah eta we pandamelkeun masjid da pandamelkeun bumi Allah. aduh, oh saya, Allahu Akbar. Allah, saya kebetulan. Mudah-mudahan baik hayang laksana Kang Ustaz mah geduh pasantren di rorompok Waduh, saya dek nyebarkeun ilmu nahu sorok mantek bayan maani bade balik ka pasar misalnya Mari cerdaskeun barudak. dek ngajujurkeun barudak insyaallah eta kasenian kumaha kasenian haram Aya panadil. lamun kana tagoni Kang Ustaz mah adeuna Ting, ai karena jaipongan mah haram gitu. tagonian mah model baheula sing kuring adu abdi di rombongan tagoni si awi tali nu dipimpin ku Mang Bahro alah Ting, lin. Anu asup ka cerita. jaipongan atuh jautan terus Mending sarawatan. terus gara cobian jaipongan mah jaipongan terus Ustaz pun apa itu? Pun apa itu Ustaz? Haram.